Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana. Patepang deui sareng Ibu Ida dina pangajaran basa Sunda kelas 3. Dinten ieu urang bade diajar mitenan robahna kecap nu aya dina pamekar diajar basa Sunda kelas 3 pangajaran 2. Kompetensi dasar nu bade dianggo nyaeta mengamati teks narasi tentang pengalaman yang mengesankan. Tujuan pembelajaranana nyaeta murangkali tiasa nuliskeun robahna kecap nu aya dina kalimah. Naon ari robahna kecap teh? Robahna kecap nyaeta kecap asal nu ditambihan ku rarangken awal di sareng rarangken akhir an. Ayeuna yuk urang titenan robahna kecap nu aya dina kalimah. Ratna ajak piknik ka Kawah Putih ku Bibi Yanti. Kecap asalna nyaeta ajak. Ratna diajakan piknik ka Kawah Putih ku Bibi Yanti. Dina kalimat ieu aya robah. Tina kecap ajak jadi diajakan. Sabab aya awalan di sareng akhiran an. Janten diajakan. Contoh nu kadua. Kalakuan goreng ku urang kudu gancang jauh. Kecap asalna jauh. Pami dipasihan awalan di sareng akhiran an janten dijauhan. Kalimatna janten kalakuan goreng ku urang kudu gancang dijauhan. Contoh katilu, maung dina jero karangkeng parab daging. Kecap asalna parab. Pami dipasihan awalan di sareng akhiran an janten diparaban. Kalimatna janten robih. Maung dina jero karangkeng diparaban daging. Contoh nu sanes nyaeta sepantales mah ngeunahna kudu kalapa geranyi. Dipasihan awalan di sareng akhiran an janten di kalapaan. Pami diterapkeun kana kalimat janten robih. Sepantales mah ngeunahna kudu di kalapaan geranyi.
Contoh robahna kecap nu aya dina kalimah nu sanesna nyaeta sakitu gero naha mani teu ngaliuknya. Kecap asalna gero dipasihan awalan di sareng di akhiran an janten digeroan. Pami diterapkeun kana kalimat janten sakitu digeroan naha mani teu ngaliuknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mung dugi ka dieu pembelajaran ngeunaan nitenan robahna kecap. Mugi manfaat kanggo sadayana. Murangkali ge tiasa nerapkeun robahna kecap kana kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.